Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah, mun dibaca ba'da sholat 7 kali, tapi ba'da subuh mah 40 kali. Insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate, tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Kanjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah, sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan buluh Ibrahim paehan cek para penggawana maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakan, ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar. Himar teh ngaranna begal. Teh himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae. Lantaran boga salah mawaan kayu jang meulem kakasih Allah. Dak sorananya nama kosu cerik mun urang ngadenge ye ge ye amir mun hees okos himarnya na aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah. Ila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung, istrina Siti Hajar ngandung, Masya Allah borosote seorang anak lalaki kasep nauh tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuti dia ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon kana solear kabeh. Komo ieu raja solear ieu mah. Ngan pada ubuntutan doang atau tinggal kurang dijieunkeun bae ku hari. Waduh kasep. Ya Allah ya Rabb, Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga nu nyebutkeun teu kasep. Imimiti tarangna, halisna, irungna geus bentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail. Naik 10, naik 11, 12, 13. Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna, loba awewe anu penasaran hayang nilai Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah, seubeuh bae. Urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut haji pendek lapar bae. Lapar. Malah keluar peureup. Masya Allah bedana Kangjeng Nabi Ismail nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabb, dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah, dibere pangbubunga. Ya Allah bi ghulamin halim, dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa, disebut aris. Sabar mah loba, tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga anu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar, di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh ti bendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna. Dina salian ti capetang cerdasna. Dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masya Allah
duh jadi bapak jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa Masya Allah lamun urang boga anak kos kitu geuna ieu mapan anak dihudangkeun isuk-isuk wah seda lain hese deui sakurang Jogja wah seda geus leuwih ti hese tah berarti tah dina hudangna Masya Allah teu daek mandi teu daek mandi pugu ngising di calana geus teu daek ngisang-ngisang acan ceurik indung bapana lamun henteu make pangitik atuh hese teh budak deres di Cilongok mah budak leutik di Cisoka mah di Cisoka geus gede ge teu daek mandi tolol geus tolol aki-aki ge teu daek mandi keneh bae ieu bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti kitu tah di Cilongok mah isuk-isuk dareek budak mandi sanajan cerik-cerik ge di Cisoka mah kolot teu daek mandi Masya Allah mantak ambeuna ge rada lain deui ya sana nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah impianana model impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancat titah mencit anak sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe nu ngaran munding 300 munding onta 100 onta lain dina bulan haji bae ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang 300 jamus munding 100 onta ya Allah ya Rabb datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe nu resep onta daging onta nu resep munding daging munding kabeh ngarasaan datang ke malaikat kageteun malaikat Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh aikun itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis Kangjeng Nabi Ismail alaihis salah titah dipencit nurut mudah-mudahan urang dibere anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya rabbal alamin